Persib lebat 16 besar tingkat Asia. Oi maneh ngadukung Persib teh. Wah, abdi mah ku Persib mah Gusti aduh. Gabela naon kamari maupun bojo diserahkeun. Nah, dapur bojona teu ngadukung Persib atuh dah. Ngadukungan mitoha bra. Abdi mah hoyong nonton Persib, manehna hayang sinetron. Pakenyang-kenyang abdi TV teh atuh ka beulah TV teh dah. Iya, dibagi dua ku abdi di TV teh gaji we. Nu hiji Persib, nu hiji ieu pan beulah. Persib teh ngalawan teh sabeulah we mungkul. Eueuh lawanan. Cik, jati kok Persib teh kitu-kitu teuing ye, lamun ngadukung ulah kamalinaan. Ulah kaleuwihi. Duka dua kumaha teu abdi mah turunan panginten. Turunan kumaha? Turunan margi abdi mah pun bapak teh resep Persib. Darah daging abdi mah darah biru. Darah biru ku ngaboe ngadaharan gulao. Kumaha sia we? Mun kumaha abdi we? Da benten-benten ka resep pan jelema mah. Nya, abdi mah resep Persib 3 pungkur. Nya. Ai kamari nu ngakolkeun saha lamun bener-bener apakah Persib? Henteu ngetes. Ngetes teu ngabokeun kamari bener. Aduh. Abdi ge nonton Gusti. Aduh, gotungal di Sibata ge. Eta teh gotungal teh teh. Saha nu ngasukeun? Aduh, anjing kaki beja goblok. Si Ramos gitu. Anu ngasupkeun teh si Ramos, abdi ge terang. Teka dari wartosan ngalembatkeun teh si Ramos.